Nah, ayeuna mah Bapak bade ngetes ka mampu saderek ngeunaan materi pupujian. Mangga eusian. Anu pertanyaanna teh naon anu kusaderek apa nalika nguping kecap pupujian? Saderek, hayang apal kumaha carana sangkan kagiatan pangajaran lumangsung secara interaktif sapertos tadi? Tah ku kituna, hayu urang titenan ieu video. Lengkah kahiji, buka mentimeter.com. Lengkah nu kadua nyaeta login. Saupama acan aya, saderek bisa daftar hilanya. Lajeng lengkah nu katilu, buka menu My Presentation. Tuluy klik New Presentation. Eusian ku ngaran presentasina. Lengkah nu kalima, dina kolom tipe, pilih tipe pertanyaanana, saperti upamana pilih tipe word cloud. Tuliskeun pertanyaanana. Lajeng dina entries per partisipan, tuliskeun angka sabaraha wae kanggo partisipan bisa sababaraha kali ngajawab pertanyaanana. Pami atos kitu, klik present di juru katuhu pikeun ngamulai presentasina. Ulah hilap share screen dina Google Meet atau Zoom meeting kelas saderek, sangkan para siswa bisa ningali hasilna. Ayeuna Bapak bade share screen. Lengkah salajengna, siswa kedah ngasupkeun kode kuis dina menti.com. Loh, naha naon bedana menti.com jeung mentimeter.com? Mentimeter.com digunakeun pikeun anu nyieun atawa kreatorna saperti guru. Sedangkan menti.com dipake pikeun partisipan anu rek ngiluan eta kuis upamana kasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kumaha daraman? Alhamdulillah. Wilujeng tepang deui sareng Bapak dina pangajaran pupujian. Nah, ayeuna mah Bapak bade ngetes ka mampu saderek ngeunaan materi pupujian. Ayeuna mangga saderek buka dina browserna, sok. Teras akses menti.com. Mangga. Nuhun Bapak. Ayeuna Bapak bade share screen nya. Atos dibuka etana mentimeterna, menti.com na. Nah, di dinya aya sababaraha kolom. Teras mangga eusian. Anu pertanyaanna teh naon anu kusaderek apa nalika nguping kecap pupujian? Atos dieusian? Mangga sok. Atos, Adena atos, Nadia atos dieusian, Meli atos. Bapak. Atos, tah ayeuna mangga kusaderek submit jawabanana. Tah, geningnya jawaban anak teh seueur tuh aya doa, salat, lagu cenah Pak Ustad cenanya aya kawih. Tah anu paling ageng teh ieu aya kecap sholawat. Tah kecap sholawat berarti mayoritas di kelas ieu teh apal pupujian teh nyaeta sholawat kitu nya. Nah, jadi weh, media aplikasi anu bakal nyieun kagiatan pangajaran jadi leuwih interaktif. Gampang kan cara nyieunna? Yuk saderek cobian di bumina sewang-sewangan. Hatur nuhun.